Ya, Pak Dek. Ya, Bang Jack mau kemana? Saya diajak kenaikan. Kenaikan kan yang Bang Jack. Atau pakai seragam betul, pakai sepatu. Ini parah nih. Mau ke Bandung? Kamu nggak ya? Gitu bisa. Kalau kurang. Rp100.000 ya receh di jalan. Assalamualaikum. Halo, di jalan kene dia sare apkeun mobil heula di WC. Nya, heeh sampai dengan diperiksa jamanan tadinya. Jam. Yo. Pulang aja. Pulangan non, Mang. Dia kirang kene 1.000. Nah, kapina-pina tuh ini pernah kamera duit 100.000. 100.000 naon, Mang? Dia masih mamangan masih yang 1.000. Dia bagi kirangnya tadi biasa nama batu 2.000, mamangan 1.000. Nah, 1.000 naon sih, Dek? 100.000 nih ada yang paling ukuran cek bayar receh. 1.000, Mang. 100.000 udah 1.000 kemana? Tas, tampok sok kaong, Mang, 1.000. Ya, ayo tiba-tiba ngomong kan iyanan. Gawat pulangan cek deh. Pulangan naon, Mang? Pulangan mau. Pulangan mau Mang 1.000 demi Allah. Gawat pulang yo. Oh, Mang. Kata. Oh gitu tak. Yo, si bener jadi jalan teh. Ayo ngarugi nemukan badag. Baiklah, hitung-hitung amal we, Mang. Nasib. Jadi lalat tuh. Saya teman dia udah letik ngomong aing teh kunyuk teh. Aing mere duit 100.000 berarti duit tangge dua-duanya nya tadi teh urang teh bukan 100.000. 1.000 hiji. Kamu ada pulangan tadi nama oh bos itu gitu kamu geus teh. Duit teh kan 1.000 hiji. Urang mah bukan lagi 100.000 hiji. Iya 100.000 isih teh. Salah aing. Goblok. Yang Nah, ini, Bang. Hampura salah. Salah mikeun Jang. Hampura salah mikeunnya. Cuk aing ge 1.000 ditali teh kuyas teh. Pan heueuh Jang hampura ai poho mah umpan mah tanggeus dibalikeun. Kumaha Jang hampura? Alhamdulillah ya Allah, balik deui duit aing. Ditulis nombokan aing. Mobilnya datang ini. Ya bisa gimana ya, tinggal ini, soalnya kami minum tinggal cekring lah, berangkat, ada. Oh enggak dia sian salat. Udah sekolah lah. Oh artinya sian salawat. Ya, Pak Dek. Ya, Bang Jack mau kemana? Saya diajak kenaikan. Kenaikan kan yang Bang Jack. Atau pakai seragam betul, pakai sepatu. Sepatu mah Harley Davidson anjay. Nah, sendal we kata ditu terbawa we. Nah, yang gitu mah juga iya atuh. Ya muka dulu anjing ngepilan tek yang diskang lah. Ya, Baik, atuh puji mana penampilan. gaya gitu tuh. Penampilan atuh. Ganti-ganti nanti buka sepatu. Oh, iya mah. Yap. Ayo tuh Bang Jack. Ayo, ayo. Kurang bunga lagi seruan. Ayo nanti nyokot tuh di mana? Enak nyokot di Ciamis. Kalau orang teh nanti nyokot ke Ciamis. Ayo jadi naya mau anu ke Jakarta, anu ke Jogja. Ka Jogja mah loyok, tapi ngomonganna teh loba da ukur sakeluarga eta mah, tapi hayang make bus. Dia buru ngomong wae tuh, geus kadaragoan karunya. Ayo. Ya kan. Pak. Aku mah ayo sepatu yang dipake. Bukan diukur lagi dipake. Nah, ini sepatu lagi dipakai ulin. Ninja bisa kirim bapak sejalan. Saya dipakai kurang. Ah, anjing. Sepatu alus siapa main kain. Moli. Pano si Isal tak menang moli Isal. Oh.
Oh, nu si Isa belang hijab lain nu manehna. Goblok. Oh, sarua wae sisal ka anak aing. Anjing, bawa dulan. Sakali sah kopek jalan. Dipake, Pak. Wayahna pisan ieu mah. Pake ulin ayeuna pisan. Buru laan tak karunya si Isa teh ek apel cenah. Gagayaan nyeker we teu gablok sepatu mah hayang sepatu halus. Daripada manehna teu boga aing mah nu anak-anak ge sarua. Barang anak, barang kolot, barang anak. Oh, barang hakan we kan itu nama. Sendal atuh aing ya pira ku nyeker. Angin sarua jeung aing mah kecapit. Goblok. Oh, geus satunya. Ayo salah, buru aing penumpang geus tungguan. Hah, Faisal mah tah pisan ke cek. Teu bisa gali ek jalan. buru. Ya, marahna teh areling atuh euy. Yap, geus beurang yap. Naon maksudna sia teh mod pan aing ge nyaho sia teh mah geus beurang. Nah, naon maksudna sia nya? Ajak ari indit ka mana sia? Lieur si budak bah. Ya, maraneh teh geus caratu, putu geus eueuh, geus karolot maraneh teh. Cik ya sing ingat-ingat di alam dunia teh ya. Longsorna, tsunamina, gempana, urug imahna, katinggangna. Nah, sia teh rek karieu wae. Sing inget ka pangeran sia teh. Pak, naon maksudna eta mang budak ngamuk kitu nya? Nyawa aing teu ngarti. Bah, si budak ieu sinarion eling kieu geuning. Aisyah naon maksudna mod? Aing ge osok salat mah eling osok sia teh. Nah, aing keur santai ku sia digobrek-gobrek ieu. Naon maksudna sia teh mod? Heeh, ieu alam dunia teh geus kolot, geus cetuk ieu teh geus kieu. Matakan sia teh geura areling. Umur wae geus karolot sia teh ka jitu ieu. Siap. Ini tuh jumaah. Geus beres geudeung deadang. Kira wae sia teh. Anjing. Bapak di teh poe Minggu pisan. Parah ieu mah. Kumaha hari geus kieu? Yuk gue maneh sorangan ka ditu indit. Sing mikir sia teh mod. Aing diceger teh beungeut sia. Yeuh ayeuna teh poe Minggu, sayang. Bang, ayeuna teh poe Minggu, pan aing ge kuliah pere. Oh, Pak Isa. Ya kalau nurut bapak maneh, ayeuna jumaah. Geus beurang, hayu. Sing wae sia teh. Moal urang mamang, juk wae. Lah, pusing aing ah, ulah tinggi tembalan kan wae da sia eta mah moal waras ieu aing gelah ka emosi ieu. Aing sia anjing. Dik wae dik. Ini teh sorangan. Si goblok poe Minggu pira ku Jumaah sia teh poe Minggu ayeuna kunyuk. Aing ge kamari Jumaah berarti sia kamari teh poe Jumaah teh Jumaah sia mah. Cina sia teh mah royo kalau kamu musir ka aing. Yo aing mah ngajak kehadean. Aing mah ngajak enggeus sebagai teman dan kawan. Geus aing malah matung sorangan aing lah. Heuh mantok sia mod gelah ngarujit ku aing digebukan sia teh geura. Hah, goblok aing mah. Waga babaturan teh cik aing mah ieu teh ngomong lain poe Jumaah kitu poe Minggu. Ah anjing si Maroyo goblok. Goblok. Naon dirasa yo Maroyo. Aing bejaan aing poe Minggu goblok kitu aing poe Jumaah. Ah sia sebagai rekan eueuh hiji sahuluan. Aki-aki pedut teh anjing ngomong. Ya. Maka jeung surikeun ka aing. Menang di bejaan ya. Lebok sia teh mod. Solina, sa aya boran weh. Rojok solina tah. Marah. Ya, marane teh euy geus karolot. Sing saya sahuluan. Ya aing supa era. Untung we aya cenjung datang ke masjid. Yeuh, kasep. Eta mah lain poe Jumaah, poe Minggu paingan eueuh sasaha anjing. Aing wungkul jeung bedug. Ah, anjing aing dirasa. No. Aing. Oh, ada siapa tiga anak kodok. Aduh, siap. Senang manggung cari ngajak aing. Ngajak aing ku aing jadi teangan isuk-isuk tadi tek diajak. Oh, wae manehna. Pan aing hees Bang di imah. Lain teang atuh ka imah aing udangkeun. Sirit aing kudu neang si anu keur hees. Ah. Pan kamari teh geus ngomong saya teh aing teh isuk ilu, cek aing teh uang manggung abe menang duit. Tapi hasil Bang loba nu nyawer. Aya we burik lah saya tikeun mah aing lumayan. Bang aing minta tuh. Sia kalah kemajeg ka aing kehet. Duit. Ya. Tah. Bang, nak kieu pisan ning mah duit teh. Ya aing mah teu butuh lah duit kieu mah. Nah, sia balaga ku aing bere duit mah nih, Bung.
Pan aing teh main lagi aya nama hujan joget lagi kurang. Yo, tah, ai kurang mah ku aing tambahan tah. Nah sia ieu memere duit kieu boga duit kieu. Nah sia ti mana duit kieu? Mana we atuh bebas. Aing mah loba duit mah. Dina handapun dipan gaya pat karung deui mah.